Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudai sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dia, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngabantun jajara carios, si doclo cupu sakti guriang tujuhnya. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin, dilelancarekeun sagala rubinanya. Tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Radea jeung Kinanti teh atuh pating barat tekoe lalumpatan naringgalkeun eta patempatan. Nu kalabur ukur ditempokeun we ku si doclo bari disingseurikeun. Kalah lalumpatan geuning, cenah rek nyangkalak aing. Soakeun meureun nya. Kituna teh laju we turun ka walungan. Mitra kaum dangu Radea jeung Kinanti sabada geus rada anggang, duana teh leumpang we ayeuna mah salese bari ngarobrol. Paingan disayembarakeun nyi. Teteh lah si doclo teh gagas sakti mandraguna. Ngan aneh. Pangawakana teh teu ilahar teu parok jeung batur. Nya Kang, awakna kitu geuningan. Ngan bae mani wedah. Nah boga ilmu naon nya. Kuat ka teu as kitu awakna teh. Sok padahal kapanan pedang urang teh bisa nembus kabedukan. Kateuing nyi. Nu jelas si doco teh lain pitandingan urang. Akang mah boga kayakinan para jago jeung jawara anu sejenna ge bakal kasulitan acan tang tumampu pikeun ngalehkeunana. Kumaha atuh ari geus kieu Kang? Pilampaheun urang-urang teh geus gagal. Nya can gagal. Kumaha lamun urang gawe bareng ya jeung nu sejen. Kapan urang teh geus nganyahoankeun dumuk matuhna si doclo. Urang neangan jalma we anu tingkat pangabisana teh salureun urang. Nah saha Kang jalmana anu sakirana pangabisana teh aya di salureun urang? Dipiharep bisa nandingan kasaktian si doclo. Kumaha lamun urang nepungan Ki Buyut Rongge? Nya lanceukna Eyang Guru. Kapan cenah ceuk Eyang Guru eta Ki Buyut Rongge teh minangka jago anu nyangking kasaktian anu arang langka. Sabab boga ilmu weduk lumut jeung ilmu caya beraja. Ari eta ilmu weduk lumut teh kahebatana teh awakna bakal leueur jeung teu siga batu. Sedengkeun ari ilmu caya beraja nyaeta ilmu anu bisa ngunci kalangkang ngelawan. Anu katibanan moal bisa hojah bakal gejed cak kitu nyi. Nya atuh taya lepatna Kang. Lamun urang ngumaha we ka Ki Buyut Rongge, urang ajakan gawe bareng miluan kana sayembara. Ngan baeuna di mana dumuk matuhna Ki Buyut Rongge teh? Mun teu salah mah ceuk Eyang Guru teh eta Ki Buyut Rongge cicing di wewengkon Pulau Sari, Pandeglang Banten nyi. Nya atuh hayu we Kang. Najan anggang oge urang teang, urang tepungan sugan we Ki Buyut Rongge teh karesaeun kabita ku hadiah sayembara. Nya anu kacida gedena. Nyanyi. Nya mudah-mudahan we atulah Ki Buyut Rongge teh daekeun. Hayu ayeuna keneh urang laju miang ka itu. Radea jeung Kinanti akhirna manangtukeun sikap narek ini teh cenah ka Gunung Aseupan nu aya di wewengkon Pulau Sari Pandeglang Banten, nyaeta padumuk matuhna Ki Buyut Rongge. Jagtuna heula lalampahan Radea jeung Kinanti. Ayeuna mah urang ngacaturekeun di hiji leuweung tutupan. Ari eta leuweung tutupan teh katalahna alas Sarpakinata. Atawa leuweung oray da pugu eta leuweung teh atuh kakocap loba oray sanca anu kalede.
Di jero eta leuweung teh sanyana aya jalma anu nyicingan. Ari eta jalma teh tayah lian ti Kisanca Bodas. Saurang jawara sakti nu geus lila mang taun-taun dumuk matuh di eta leuweung tutupan. Dina sajeroni ngayakinkeun elmuna nyangking ilmu sancamuka. Salila di eta leuweung Kisanca Bodas teh ngalatih diri we. Malahan mah geus tarung jeung sababaraha hiji oray geus teu kahitung oray anu ditalukeunana. Kisanca Bodas basa pareng ka pilemburan. Bet ngadenge beja cenah. Di karajaan teh ngayakeun sayembara. Puguh we atuh Kisanca Bodas oge jadi katarik perhatianana. Boga maksud arek miluan kana eta sayembara. Lian ti kabita ku hadiahna. Jeung deui itung-itung ngajajal kasaktiana we. Da puguh ceuk beja teh eta garong anu disayembarakeun teh cenah gagas sakti mandraguna. Pihak kerajaan oge acan aya nu mampu pikeun nyangkalakna. Poe eta Kisanca Bodas teh arek mihang ninggalkeun leuweung. Malahan maka tempo keur pamitan we ka sababaraha hiji oray anu katempo jiga nu lalindek jiga nu ngareti. Dengekeun ku saria sakadang oray. Kaula arek indit ninggalkeun ieu leuweung. Wayahna salila tinggalkeun ku kaula. Sia sapara kanca kudu ngajaga. Ulah nepikeun ka aya jalma anu kumawani ngambah asup ka ieu leuweung. Bising saria hayang nyaho. Kaula lunta ninggalkeun ieu leuweung teh arek miluan sayembara. Kukituna saila aing indit miluan kana eta sayembara wayahna. Sakali deui nitip ieu leuweung ulah nepikeun ka kasabak ku jalma di luar. Sakitu kitu cenah cik eta Kisanca Bodas teh katempo atuh oray teh manip calalawak. Kawas manusia we meureunan ti ditu mah ngomong nganyakeun kana caritaan atau parentah Kisanca Bodas. Sabada amanat ka para oray mah eta Kisanca Bodas teh laju we atuh miang ninggalkeun eta leuweung kaluar. Malahan mah kiwari teh geus tepi ka sesieun leuweung. Laju mapai jalan satapak nu berasna teh cenah ka pilemburan. Arek kebat lumampah ngajugjug ka puseur daya. Basa Kisanca Bodas keur jongjon leumpang we lumampah ngaliwatan sisieun lembur. Kadenge aya sora jalma anu tulung-tulungan. Jelas tilik tina sorana mah sora awewe. Puguh we atuh Kisanca Bodas teh manu curingak. Nah kunaon cenah betulung-tulungan. Ai jelema anu tulung-tulungan. Nah kunaon? Kudu sagancang disampeurkeun kaya kieu mah. Cik eta Kisanca Bodas baringan sajorelat muru ka eta sumber sora. Barang geus deukeut ka sumber sora teteh lah katempo aya saurang awewe anu keur undur-unduran. Sedengkeun di hareupeun teh katempo aya oray anu kacida gedena. Katempona mah oray sanca. Alah, tolong. Kaitu si oray, lunga, kamarana ieu teh eueuh jalma saurang-urang acan, eueuh lalaki saurang-urang acan. Asa ku kabina-bina teuing piraku aing teh bakal leg-leg ku ieu oray. Halik si oray, halik nyingkah. Ai, naon ieu teh? Kalaka beuki nyampeurkeun. Najan aing ari ku oray kasur mah henteu sieun, tapi ku oray kieu mah sieun aing teh sieun dileg-leg. Halik, tulung. Eta oray sanca kembang teh beuki deukeut nyampeurkeun katempo taki-taki arek nyamber kana suku eta si bibi Kisanca Bodas. Basa mireungeuh aya jalma anu rek diserang ku eta oray sanca. Gentak jirimna teh ngagacleng ngadeuketan ka eta oray. Memeh hulu oray nyamber rek ngegel kana suku si bibi. Rikat eta oray teh ditewak. Benang pisan palabah buntutna. Puguh we atuh eta oray teh jadi malikan. Katempo oray teh panonna mani molotot langsung narajang ka Kisanca Bodas. Basa hulu oray rek nyamber ngegel kana leungeun. Gentak ku Kisanca Bodas teh ditewak
Gep, kulawit. Awak orai teh melit, tapi aneh. Najan dibelitan gue ta orai, kisanca bodas mah henteu ngararasakeun naon-naon. Malahan mah tegung sira belitan eta orai teh dilaanan we enteng ngeunaker. Si bibi nyaksian eta kajadian lian di bunga geus aya jalma anu nulungan. Mani celohok kaget kulantaran geuning cenah eta jalma nu nulunganna teh kacida hebatna bisa nalukeun eta orai sanca anu kacida gedena. Malahan matrila eta orai teh jadi leuleus we. Kawas nu ilang tanaga. Orai teh jika geus taluk malahan mah diberitkeun kana awak. Alah, nuhun Ujang, parantos tulungan bibi, saupami teu aya Ujang mah duka teuing nasib bibi teh kumaha aya bahan dileg-leg ku eta orai. Aduh, Ujang teh meni tiasaan kitu, eta orai teh meni taluk geuningan. Dikumahakeun eta teh Ujang. Oh, jadi kukumahakeun bi. Di orai teh taluk we ka kuring mah. Geus ulah salempang ayeuna mah. Kulantaran ieu orai sanca teh geus rineuk, geus mah matakna naon. Bisi teu percaya masok, urang belitkeun ka si bibi. Ah, nu laras Ujang. Mana naon ieu lamun eta orai teh dibeuritkeun ka bibi? Ih, nya moal. Sok cikan sok cicing bi. Urang belitkeun ieu orai teh. Atuh eta orai sanca kembang teh laju we diberitkeun kana awak si bibi disampaikeun dina beung. Tetela eta orai teh leuleus, henteu bisaeun kukumaha cicing we mani ngahenen. Alah, nya bener-bener hebat Ujang tiasa ngalinekeun ieu orai. Ayeuna mah bibi moal sieun ku ieu orai dengan menilineuk ieu. Hei. Moal maco ka bibi, moal ngegel. Euleuh meni sagede kieu ieu orai teh kabayang Ujang, lamun seug tadi teu aya Ujang bibi teh moal teu ngah. Duka kumaha nasibna pasti bakal jadi eusi peujit ieu orai. Nya untung we kaburu aya kuring datang ka dieu bi. Bibi teh bisa keneh katulungan. Jajak-jajak lamun telat mah bibi teh bakal dileg-leg ku ieu orai. Semohon Ujang kesaha teh Ujang teh teh. Asana me pendak bibi mah. Ngaran kuring sanca bodas bi. Pugu ge kuring teh kakaraluntan ninggalkeun pileuweungan. Sajainit kapuseur dayeuh arek miluan sayembara. Nah nya kitu di puseur dayeuh teh aya sayembara nyata newak garong. Janten Ujang teh sanca bodasnya. Alah, paingan atuh tiasa nalukeun orai sanca dengering dengening. Nami Ujang oge ki sanca bodas panginten pawangna. Ke janten Ujang teh bade ngiringan sayembara, leres Ujang. Di puseur dayeuh teh diayakeun sayembara. Nyata newak bangsat yang kalak garong. Anu numutkeun beja anu bisa dipercaya mah Ujang. Eta garong teh cenah gagas sakti mandraguna. Acan aya saurang oge pihak karaton anu tiasa ngungkulan atawa nyangkalak eta garongna nu matak rumawi. Hulu botak katinggang setum. Semuhun eta bangsat eta garong teh disayembarakeun Ujang. Tetela bener geuning aya sayembara. Ku kituna kuring teh katari ku eta sayembara arek miluan we. Susukanan menangkeun hadiahna. Jeung deui hitung-hitung ngajajal pangabisa. Nya sae we atuh Ujang ari bade ngiringan kana eta acara sayembara mah da buku bibi ge kasaksian. Tetela Ujang teh gaduh pangabisa gaduh kemampuan anu hebat luar biasa. Kapan eta orai oge anu sakitu ageungna tiasa ditalukeun. Mudah-mudahan wae eta garong ge tiasa dicangkala ku Ujang. Nya, tapi nah bibi apa? Sukan ngadege beja. Nah di mana cenah dumuk matuna eta garong teh? Ih, duka Ujang, duka di mana ari dumuk matuhna mah. Namung numutkeun beja anu tiasa dipercaya. Eta jalma jahatna teh garongna sumuhun. Sering ngadokapan pamukiman di puseur dayeuh. Seueur para gegedean anu digarong. Seueur imah-imah pajabat anu dibangsat. Pokona maceuna teh di puseur dayeuh Ujang. Jadi kitu nya bi. Eta garong teh nyieun tindakan kajahatan teh di puseur dayeuh. Di pamukiman nu aya di puseur dayeuh. Semuhun leres pisan telepat Aden. Saupami Aden ka rumah kesar ngiringan kana eta acara sayembara. Bade nyangkalak eta bangsatna. Hadena mah kaitu we ka puseur dayeuh. Semuhun pilarian di pamukiman. Tak kitu. Kisanca bodas sabada meunang beja ti si bibi lamun eta garong anu disayembarakeun teh cenah.
osok nembongan di pamukiman waya di Puseur Dayeuh. Atuh teu talangke laju pamitan ka si Bibi. Kulantaran Bibi ayeuna mah geus salamet. Geus leupas tina ancaman ieu oray. Kuring teh arek ini teh ka itu Bi. Doakeun mudah-mudahan kuring teh unggul bisa nyangkalak eta garongna. Semohon Ujang, sakali deh Bibi nganuhunkeun pisan Ujang teh parantos nulungan Bibi. Enya, ku Bibi didoakeun mudah-mudahan Ujang teh ngengengkeun eta garongna tiasa kacangkalak. Sapada pamitan mah laju we atuh Kisanca Bodas teh ninggalkeun eta patempatan. Kebat arek ngajugjuk ka Puseur Dayeuh. Ari jalan nu disorang teh mapai-mapai jalan pilemburan. Geus kitu mah jog anyog ka sisieun walungan. Rek ngaliwatan walungan we kulantaran kapan Puseur Dayeuh teh cenah henteu pati jauh ti sisieun walungan nu deukeut ka sisi basisir. Katempok Kisanca Bodas teh geus turun ka walungan. Lain megatan rakit, tapi kalah kaculang cileung neangan liang. Kawasna bae eta Kisanca Bodas teh keur neangan liang orai sanca dasanyana. Barang geus manggih liang orai sanca. Geus kitu mah dampaleungeunna teh diasupkeun kana jero eta liang. Dak dumadak tina jero eta liang orai sanca teh. Dadak ngalokodor we kaluar ulu orai sanca nu kacida gedena Allah. Geus kitu mah dicaritaan ku eta Kisanca Bodas. Sia sagadang orai. Jajabkeun aing deuleuh. Aing arek init ka Puseur Dayeuh. Eta orai sanca nu sagede catang jambe teh basa ngadenge caritaan Kisanca Bodas teh jiga nu ngarti. Ngan bae jiga nama embungeun. Embung diutuh eta ku Kisanca Bodas. Malahan mah kalah karek nyerang we narajang ka Kisanca Bodas kurang ajar cenah paparentah. Hayang dijajabkeun ku ngaing sagarupa. Nu aya mah sia bakal dihakan dileg-leg ku ngaing. Barang ningali sikap eta orai jika anu ngalawan. Ugu we atuh Kisanca Bodas teh mani ambek. Kurang ajar sia. Mani baha deuleu kalah ka ngalawan. Sor, ari kaya ngalawan heula mah. Ku aing mah burung dising hareupan. Logodor eta orai sanca teh nyamer. Uluna teh calawak. Gep! Beunang dicekel ku kadua leungeun Kisanca Bodas. Uguh we atuh orai teh jadi ileg-ilegan. Ngan bae ada awak orai teh laju ngepeulitan kana awak Kisanca Bodas. Arek dibatek we cenah. Sok sia beulitan awak aing ari begug mah deuleuh. Urang adu tanaga yeuna mah. Ceuk Kisanca Bodas ti ieu sieun sok sanajan awakna kiwari geus dibeulitan ku eta orai nu kacida gedena. Orai teh mimiti ngabeuritan awak Kisanca Bodas. Tapi aneh, eta orai teh kawas anu hanteu mampuheun pikeun ngancurkeun awak Kisanca Bodas. Malahan mah katempo jiga anu leuseuh beakeun tanaga. Kulapes. Orai teh ngulapes atuh nu meuli teh kiwari mah geus udar. Beakeun tenaga sia teh ha. Begitu mah geus. Ayeuna mah jajabkeun aing. Jajabkeun ka ulah deuleuh. Lamun si hayang salamet. Eta orai teh kapaksa atuh nurut we kana pamentana Kisanca Bodas. Geus kitu mah Kisanca teh numpak dina eta tonggong orai. Leor-leor orai teh ngojay. Lamun sik aya jalma nu ningali matawa nu ngalalajoanan moal teu hookeun kulantaran eta Kisanca Bodas teh bisa nalukeun eta orai anu kacida gedena. Jeung jika nu ngarti we nurut tumut tunduk kana parentahna. Pocahapkeun Kisanca Bodas anu geus numpak eta orai kiwari teh geus ngajauhan. Barang keur jongjo numpak tonggong orai. Di hareup teh katempo aya parahu. Ari eta parahu teh jika keur dihadang ku sabubuhan jalma. Kawasna bae aya para bajo meureun anu keur nyieun tina kalaku kajahatan ka eta parahu sodagar. Oi, aya jalma jahat geuningan. Keur ngadang eta parahu, rusa gancang ditulungan. Kitu cenah cek eta Kisanca Bodas. Laju nitah eta orai teh ngadeuketan eta parahu.
Mitra kaum dangu sanyana eta para bajo teh tajalian ti Sirabet sabarakanca. Anu arek mulang ka Pasir Jaya teh. Bari balik teh cenah rek babadog rampok we ngabegal heula. Sirabet harita basa ningali aya anu datang ngageuleung numpak orai sanca puguh we atuh nu nganggap geureuwas. Nasa cenah ta jalma teh aya ku hebat. Oloh, tinggal dulu euy. Aya nu datang naik orai sanca euy. Alah nya Kang, rek naon ngadeukeutan ka urang yeuh? Buah-buah. Rek ngahadang-halangan pagawean urang yeuh. Bener we teu jauh tina sangkaan eta jalma anu numpak orai sanca teh kadenge cacarita. Jelas. Pok-pokana teh marentahkeun atawa nitah ka Sirabet sabarakanca ngeureunkeun tindak laku kajahatanana. Kancang, tinggalkeun ieu patempatan. Ulah kumawani ngabegal eta parahu dulu. Sirabet sabarakanca basa ngadenge kecap-kecap. Kisanca bodas anu sarupa kituhan teu langsung ngejat. Sok sanajan sanyana mah ningali kayaan Kisanca bodas teh sabaer. Naonan sia? Buat turut campur kana urusan dewek. Saha sia teh euy? Nguron kuring Sanca bodas. Adina mah gancang tinggalkeun ieu patempatan. Ulah arek ngaganggu ka eta parahu. Ulah arek ngabegal lamun hayang salamet. Ulah kena-kena sia numpak orai deuleuh. Aing pakasieun. Ayo. Rodak. Urang tewak ke jelema teh euy. Urang ajar geus kumaha turut campur kana urusan urang. Ceuk Sirabet marentahkeun kana kebuana. Geus kitu mah atuh pating karajeleng pating kecabukna rajang ka eta Kisanca bodas. Ngan orokaya. Basa eta orai sanca teh ngakibegeun awakna. Bari buntutna teh arek ngababukan ka eta anak buahna Sirabet. Puguh we atuh anak buahna Sirabet teh jadi ngalaper sieun ningali orai nu kacida gedeana. Kunaon sia teh kalah ka malunur euy. Asok sia maju euy. Sia teh naha sieun ku orai sanca. Ayo kadek deuleuh kadek. Ceuk Sirabet ngomando deui ka anak buahna nu katempo ulun-uluran jiga anu sarieunun. Sirabet laju ngagacil ngacorelat awakna ngalayang bari nyabatkeun bobodogna ka eta si Kisanca bodas. Tapi Kisanca bodas anu nangtung natonggong orai tengan sakilat. Nyingkahan sabatan badog malahan medampal sukuna teh nyejek kana dada eta Sirabet. Cilabet, cingkang, kujubar Sirabet teh ngakujubar. Karasa dadana teh mani eungap, jeung karasa nyeri tulang dada asa pararotong. Tetela tajongan eta Kisanca bodas teh pohara luar biasa. Sirabet manehna teh nyobaan we atuh hanjat. Celek napak dina luhur batu. Bari teu piseukeut ka Kisanca bodas. Aduh. Tetela ieu jelema teh. Hebat. Tajonganna pohara luar biasa na. Aduh. Dada aing eungap jeung nyeri kieu. Kayak kieu mah cilaka lamun diteruskeun oge. Bisa-bisa aing kojor. Enya, leuwih hade ge ngejat, sagancang ninggalkeun ieu patempatan. Kitu cenah ceuk eta Sirabet teh nangtukeun sikapna. Leuwih hade ge ngejat ninggalkeun eta patempatan. Teu tulus we rek ngabegal teh. Atuh ari geus kitu mah ngajakan ka anak buahna pikeun ngejat. Talangke anak buahna langsung atuh haranjat deui kana rakit geus kitu mah ngageuleung rakit teh ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun ari Kisanca bodas basa geus mireungeuh eta bajo geus ararinit aju ngadeuketan kana boga parahu anu katempo ukur molohok we merhatikeun ka Kisanca bodas bari jeung rada sieuneun. Da puguh Kisanca bodas teh numpak orai sanca anu kacida gedena. Kunaon kalah ka molohok? Ayeuna masih laing teh geus salamet. Tina gangguan eta para bajo. Alah nuhun kisilah parantos nulungan jisim abdi. Saupami teh aya salira mah duka teuing nasib abdi teh. Buah-buah ieu cacandakan teh bakal ludas. Dibegal dicaranakan ku eta bajo. Saha kisilah teh bade ka mana ieu teh? Ngaran kaula Sanca bodas. Kula teh rek ka Pusir Dayeuh. Arek miluan sayembara.
Itu nate eta kisan Sabodas teh laju we atuh neruskeun di lampah nangakeuleuyeung numpak orai sancah. Sedengkeun ari eta saudagar ukur molohok we merhatikeun asa teu percaya kana tetinggalianan tapi jelas eta jalma nu ngaran kisan Sabodas teh lain jalma sambarangan. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyekapannya. Sageula urang tunda jajara carita si Doclo Cupu Sakti Guriang 7 dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya perhatosanana puntenna tina sadaya kakirangannya mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.